Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg ayeuna kantun bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Rebeka Almaira. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di-like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-2 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, harita si Openg leumpang meninga gedik muru balik ka imahna. Sabab hatena ngarasa hariwang bisi aya karaman ngaranjah peuting eta ka lemburna. Barang nepi kaburuan gebeg si Openg ngaranjuk kaget. Sabab bapana harita geus ngajanteng di teras. Mang Karmin katempo meuni gagah make pakaian sing sarua hideung, sigarek main po sirah diikat ku barang bang semplak, dina cangkeng bedog panjang ngagapuy meuni tagap si gajawara we. Memeh si Openg ngomong, Mang Karmin miheulaan nanya ka si Openg, kunaon Peng ngaronda teh geuning malah balik, apan acan subuh karek oge waktu jandari leutik kieu teh Peng, naon ceuk Mang Karmin. Oh nyapa ieu teh uing asa teu geunah rasa kieu Pak, bet inget wae ka Bapa jadi we uing teh balik Pak, ceuk si Openg bari nyampeurkeun ka bapana. Heueuh syukur atuh ari maneh inget ka Bapa mah. Da Bapa oge bet inget wae ka maneh teh Peng, tembal Mang Karmin. Maehna oge sarua ngarasa heran bet boga rasa nu sarua jeung anakna. Oh Pak, buah-buah euy para karaman teh rek peuting ieu datang cenah Pak ka ngaranjal lembur urang deh Pak, ceuk si Openg bari neuteup ka bapana. Heueuh jigana mah Peng, Bapak oge boga pirasat kitu. Ieu Bapak boga kereteg teu hade buah-buah
gorombolan rampok deh datang penting ieu juga nama ieu abong zaman beunanya ayeuna keur zaman rampok nya rampok we asa teh ieu unggal penting teh engke mah jaga rampok deh engke jaga mah rampok deh bakal marake dasi gerajang ayeuna marake bedog engke mah bakal make jas make dasi rampok deh jang make dasi kumaha Pak piraku aya rampok make dasi siga menir walanda wae geuning Pak ih aya rampok make dasi tapi engke lamun zaman geus maju lamun teu salamah ngaranna teh DPR gitu jang ting dapur gitu lah pokoknya mah gitulah ting MBG gitu dapal jang pokoknya bakal aya ke zaman kareup si bapak mah aya ya wae sok nuduh ka batur ketangnya ulah gitu bisi sangka nuduh goreng ka batur keun we lah pokona urang ayeuna kudu iya tatu waspada jang Mang Karmin harita ngajakeureuy saeutik ka anakna ngaran teu tegang teuing sabab ari pikiran mah asa kacau teu puguh sok sieun nya karaman datang peuting eta kumaha caranya hareupanana sabab jumlahna karaman loba katurug-turug diluluguan ku saurang jago kahot anu katelasi jambrong ayeuna mah sing tenang we Peng sabab tacantang tuh karamana oge datang tapi ari waspada mah kudu juga ditu ka jero heula ka imah nginum heula ngarah tenang terus ka dieu deui ngan ulah lemor moal pakarang nu aya di dapur ka dieu nyapa uing ka jero heula tuh nyapa kojengkang harta Openg tuluy ngojengkang bus asup ka jero imah arek nginum sakalian rek nyokot bedog siap-siap bisi ekaraman datang sedangkeun di sisi lembur tibeh kidul kareungeun sora anjing babaung meni nguluwung angin ngagelebug tarik meni handaruan hate Mang Karmin sesebelakan bulu punduk asa ngandalan bari maruringkak muriding padahal Mang Karmin teh lain jalma biasa kasebut seorang jawara nu taya kasieun tapi aneh peuting eta mah hatena bet boga rasa karempan jeung karisi torojol harta si Openg geus norojol datang deui geus saringset page iket geus dangdan nurutan bapana make baju kampret jeung calana pangsi sing sarua hideung laju sirahna diikat ku lama kideung si Openg oge dina cangkengna nyoren bedog ngan bedogna anu pondok jeung rada mintul da teu boga deui ngan ukur eta-etana eta oge paragi ngadekan sulu ayeuna urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket Peng sabab bapa yakin karaman teh bakal datang gara penting ieu Peng soalna ieu hate sesebelakan teu puguh Peng bari eta suara anjing rageg angin ngagelebung eta teh totonden Peng nyapa nya urang papa gawe lah nya papaku mah teh nya urang papa gelah karaman teh urang papa urang ulang ada gua datang ka lembur Pak uing mah teh sieun lamun gelut oge Pak jeung rampung lah ieu urang di sisi lembur Pak ceuk si Openg manehna ngadakuan nian jeung hayang gelut sagala padahal biasana mah tong borog gelut lamun aya nu ngajailan oge tara wanian ngalawan nya sabenerna mah si Openg tara ngalawan kanu ngajailan tapi ku tara ngalawan kanu ngajailan lain karena teu wani tapi ngelehan embung ribut jeung tatangga ayeuna si Openg wani gelut lamun ngalawan karaman lantaran gelut ngalawan rampog sarua jeung ngabela lembur nya ayeuna urang ka pos ronda we heula beja anu ngaronda yen penting ieu kudu iatna tur waspada lamun perlu udang-udangkeun tua kampung jeung kadang warga
sangkan orang bisa bebarengan yang harupan bancang pakai bunuh baris datang peng. Oh gitu halus atuh Pak, ayo Pak. Akhirna beral Mang Karmin jeung si Openg ngencling indit meru ka pos ronda. Barang nepi ka pos ronda, harita tilu urang ronda kerting palenyun udud bari ngusapan beteung anu geus seubeuh lantaran tas ngadahar belum sampe anu ti kebon Kang Maman teh. Nalika Mang Yayat nenjo si Openg datang, si Aib arek nyarekan tadi nama ngan teu tulus lantaran si Openg datangna jeung bapana. Mang Karmin, kunaon Mang kadi Mang? Apan sanes giliran ronda Mamang? Jang Aib. Nya Mang rek naon Mang? Keun si Openg mah da moal di jailan ieu kuing oge Mang. Ceuk si Dede bari hormat ka Mang Karmin da kolot. Tapi Mang Karmin jempe wae nya. Kunaon Mang? Kade Mang kuring rek ieu Mang rek bebeja. Tapi kumaha Mang ulah bebeja ka baturnya. Ulah bebeja yen urang tas ngarabut sampe anu Mang Maman. Tah dibeuleum sampeuna aya keneh bisi Mang Karmin hayang Mamang. Cek Mang Yayat. Mang Karmin can ngomong. Ngadon tuluy ngalengkah beuki deukeut. Terus gek diuk dina palupuh pos ronda. Ari si Openg ngadon jen we ngajanteng. Tekung silila kadenge Mang Karmin cumarita. Ieu dengekeun ku marane Mang Yayat, maneh Aib, Dede. Keun lah masalah sampe menang ngarabut tina galangan Mang Maman mah keun moal tepira ieu tapi ulah deui-deui euy bisi beak sagalangan gede ya kieu ye kuring boga pirasat yen penting ieu lembur bakal kadatangan Karaman jiga nama. Wah nu bentet Mang, cek si Aib bari bolotot. Ieu pirasat gitu. Oh nyamak nyanya. Tah ku kituna wayahna penting ieu urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bisi mau ngamuk ka jameta. Kuring usul ieu ka Mang Yayat kumaha lamun urang hudang-hudangkeun patua kampung jeung para nonoman anu aya di lembur. Cek Mang Karmin bari ngabagi tetep ka si Aib, si Dede jeung ka Mang Yayat. Alah ulah sok nyanyawanan Mang, kumaha lamun Karamanan teu datang hanas geus diudang-udangkeun ke repot ka urang na Mang. Cek Jang Aib. Nya Mang Karmin masuk jeung sieunan ari ukur pirasat mah bisa we bohong Mang eta teh Mang. Cek si Dede milu nembalan. Nya engke we lamun geus puguh Karamanan datang karek urang bijaan kabeh urang lembur. Ari can puguh jebul datang mah karunya keur ngarareuna sare aya nu keur ngolotkeun jeung ngalakuing beureun Mang teh Mang. Cek Mang Yayat oge teu panuju kana usulan ti Mang Karmin. Leng Mang Karmin ngahuleng sabab dirina oge henteu bisa ari mastikeun mah yen Karaman bakal datang penting eta keneh. Ngan hatena teu bisa dibohongan, penting eta pasti bakal aya rampok sabab aya kila-kila. Red Mang Karmin ngarereat ka si Openg siga anu menta pamadegan. Si Openg surti pok ngomong. Ari cek uing mah mending gugu usulan Bapak uing teh Mang Yayat. Sebab lamun engke datang Karaman penting ieu terus urang teu siap-siap pikeun ngungkulanana pasti bakal loba anu jadi korban. Boh korban harta, korban nyawa, korban tenaga, bahkan korban bobogan oge bisa. Sebab Karaman setan kamuran teh kacida galakna galarang tur barengis Mang Yayat. Cek si Openg. Alah nyanyawanan mare mah Peng.
ulah sieun ku Karaman da urang lembur oge loba ieu atuh Peng, cek Aib. Oh borangan mana mah Peng, cek si Dede ngalelewe. Geus ayeuna mah kieu bae kumaha lamun Mang Yayat ngawaskeun di beh kidul ngarah lamun aya Karaman datang teh tereh kanyawan ku pihak urang engke lamun Mang Yayat ningali gerombolan buru-buru lumpat ka dieu bejaan, cek Mang Karmin mere saran deui. Bung Mang Karmin embung ari kudu ngadaguan di beh kidul sorangan mah ulah uing atuh tuh si Aib budak ngora, cek Mang Yayat kalah nunjuk ka si Aib. Lah maneh mah cemen siga si anu maneh mah pinter ngiritik hungkul ari titah gawe eueuh kawani geuning Mang Yayat, cek si Aib rada jebi. Ya geus atuh. Kira-kira Mang Yayat embung, si Aib embung, si Dede komo, geus we atuh anak kula si Openg we. Peng. Kumaha Pak? Wayanana maneh tuh intip tuh perhatikeun di beh kidul, naik kana tangkal, intip ka jalan jalur beh kidul tuluy. Tuh di sisi lembur eta. Oke, lamun katara aya abringan Karaman, buru-buru lumpat ka dieu bejaan anu di pos ronda. Cek Mang Karmin bari ngararer ka anakna. Oh, siapalah. Keun lah ku uing dipantau. Engke lamun geus katingali uing langsung lapor ka dieu, Pak. Cek si Openg nyanggupan kana tugas tinu jadi bapana. Heueuh, jung atuh ka ditu. Kabeneran cang bulan ieu. Jadi lamun aya gorombolan bakal kaciri ngan omat euy maneh nyumput dina tempat anu sakirana anu aman ulah kadeungeun ku Karaman. Beres Pak, beres. Geus kitu mah jeleng si Openg ngagajreng tuluy leumpang ngagedig kabeh kidul nembus kana beleg-begna poek peuting. Sedangkeun ari ronda nu tiluan mah ukur silih reret bari hatena mah ngarasa erah sabab kawanina eleh ku si Openg anu pangawakan busekal. Aduh aing mah lain teu ludeung tapi hoream leumpangna paragel cokor encok karasan. Aduh aing, cek si Dede tambah erah. Maneh mah ari maling sampeu ludeung, ari titah ngajaga keamanan lembur teu ludeung si mah Dede, cek si Aib ngaledek. Sarua wae jeung maneh Aib dasar edan si Aib ngajakan maling sampo meuni haribut tadi jeung dewek si mah, cek Mang Yayat antukna ciri salahkeun. Menggeus tong parasea ayeuna mah daguan we beja ti si Openg lamun nya aya Karaman datang ka dieu nya urang kudu siap-siap we ngehudangkeun tetua kampung jeung warga Pilemburan khususna para jajakan ngalora kene, cek Mang Karmin ngagebes kanu keur pacental-cental. Sedangkeun si Openg anu muru ka kidul ka sisi lembur hari teh geus nepi ka sisi lembur beh kidul. Sanggeus nepi ka beh kidul kalacat si Openg naik kana tangkal kayu jaran anu ngan aya hiji-hijina. Tidinya si Openg mencrong ngawaskeun ka hareup anu dihareupeun teh ukur tegalan anu ngaplak. Kacaangan ku cahaya bulan amparan eurih jeung rungkun ranu jeung tangkal harendong katut kirinyu pating aroyak pating arulang katebak ku angin. Aduh ari kahayang mah Karaman teh ulah datang. Sabab lamun datang ngaranjah ka dieu geus pasti urang lembur moal sanggupeun pikeun ngungkulan. Pasti bakal loba korban. Ada ukur harta masih bisa diteangan deui, tapi kumaha lamun nyawa anu leungit nanya. Aduh. Mudah-mudahan we sing dijauhkeun ti Karaman lembur ieu Gusti. Cik si Openg.
hatena ngarasa rempan. Mudah-mudahan we Gusti nang tayungan ka abdi sadaya. Gusti selamatkan abdi sareng ibu Rama abdi Gusti. Cik Siong Openg ngadua dina hatena bari Cipanon geus rek ragrag. Nyaan karasa sedihna teh ku si Openg. Peuting eta asa nyawa geus dina tungtung ti koro. Kitu nu karasa ku si Openg dina waktu harita. Cag kayan si Openg anu keur ngawaskeun di sisi lembur beh kulon urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun balad Karaman anu dipingpin ku Ki Jamrong. Harita bener we Karaman teh keur ngabring ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembang kebat cat nyatang pinang. Ngabring rek ngajugjug ka lembur lengkong kulon. Ki Jamrong harita leumpang panghareupna. Leumpangna ngagedig meuni gagah. Dituturkeun ku puluhan urang anak buahna. Ki Jamrong salaku gegedug rampog jeung baladna geus kasohor tindakanna kejem jeung telenges. Gawena ngagarong ka unggal lembur. Lamun anu ngalawan geus pasti bakal dipateni. Hartana bakal dikerit diringkit. Lamun aya awe nu geulis osok diculik dijadikeun pemuas nafsu satona. Ki Jamrong pangawakanna gede, luhur sirahna botak, kumisna panjang, sangga dulang, jangotna jeung cambang patepung. Paroman beungeutna teu oleh morongos budi amprotan. Ki Jamrong mibanda ilmu kadugalan tingkat luhur, wawasena taya nu ngelehkeun. Nalika keur ngabring leumpang kitu, reg Ki Jamrong ngarandeg ngeureunkeun lengkahna. Heula, heula. Aing rek nanya ka sia. Nah di lembur lengkong aya jawarana atawa euy? Sebab lamun di lembur lengkong aya jawaraan geus pasti maranehna bakal ngayakeun perlawanan ka pihak urang euy. Cek Ki Jamrong bari ngareret ka anak buahna. Teh salah mah aya Kang. Ayalah aya tah uing apa di dinya aya saurang anu jago main po. Lamun teu salah mah ngaran teh Karbit kitu. Cek si Eko. Lain Karbit, Karmin Eko. Cek si Suhud. Heeh, eta tah Karmin Kang. Oh, Karmin ya. Keun. Ari kitu mah si Karmin bagian dewek. Dewek anu jeung hareupan si Karmin. Cek Ki Jamrong. Geus kitu mah gedig deui we. Ki Jamrong nuluykeun lengkahna sajang ngajugjug ka lembur lengkong kulon. Para wargi sadayana ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Rombongan Karaman anu dipimpin ku Ki Jamrong harita ngajugjug lembur lengkong. Dicaangan ku cahya bulan leumpangna pasti taya karingrang taya kasieun. Abong geus tuman jeung biasa. Geus lumrah tipeuting keur ngarampog, ngababadog, ngarampas harta batur. Beuki lila akhirna beras rombongan rampog teh nepi ka tegalan eurih anu geus nampe ka sisi lembur lengkong. Eta abringan rampog ku si Openg geus kacirieun. Atuh puguh we harita si Openg langsung ngadeg-deg. Jejantungna ratug ditunggulan sabab anu depi ka hariwang teh tetela datang. Loh, itu geuning aya nu gabring. Geus moal sasalah deui. Pasti Karaman eta teh. Aduh, aing kudu buru-buru laporan ieu ka bapak aing yo. Cek si Openg.
teu mikir panjang deui, jelong. Si Openg langsung luncat tina tangkal kai panyumputanana. Kurubra kulitik. Kulantaran ngajol ka handapna aya taneuh anu aya leutakan, si Openg nepi ka teh soledat ngagulitik. Tapi kanyeri geus teu dirasa. Purengbeng si Openg lompat belaan tunggul dilarut catang dirumpak saking ku hayang nepi ka lembur. Barang nepi ka pos ronda dina kaian haheho. Bro, si Openg ngagabrug ka bapana. Napasna ngahegak, sungguhna calawak. Mang Karmin jeung 3 urang ronda ukur caralohok. Kunaon Openg? Kunaon, sok tenang geula. Bere cai, Aib, bere cai. Harita si Aib langsung mere cai ka si Openg. Leguk, cai teh diinum ku si Openg mending ngalaguk. So, geura nyarita, aya naon Peng, aya naon. Karaman, Pak. Karaman. Heeh, karaman kumaha. Itu karaman datang tibeh kidul muruh kadiekeun, Pak. Cek si Openg. Nu bentet si Openg. Bener Peng. Ulah sok ngaheureuyan si Openg ah. Cek mangayat si Ganu Cangcaya. Nya Jang, bener teu aya karaman teh Jang. Sok ulah heureuy Jang, bener teu. Cek Mang Karmin neuteub ka si Openg. Bener Pak, bener. Tibeh kidul lain tibeh kulon, tibeh kidul. Kacring ngabring di kebon euri. Pasti eta teh karaman Kang. Mak, Pak. Cek si Openg. Ari kitu mah. Buru-buru manggiat, Aib, Dedek, bejaan tua kampung euy. Udang-udangkeun warga. Tapi ulah make kokol, karunya ka awewe jeung barudak bisi kagerwakeun gancang-gancang. Cek Mang Karmin bari pepeta mere parenta. 3 urang ronda surti. Ngarti ayeuna mah mangayat lompat muruh ka imah tua kampung. Si Aib jeung si Dedek rek ngahudangkeun para jajaka jeung barudak ngora. Sedangkan Mang Karmin jeung si Openg geus ting bedega di tengah jalan lembur. Jang, ayeuna waktuna ye urang bebela ka lemah cai, urang lembur urang. Ulah ringrang, ulah honcewang, ulah sieun, ulah salempang, ulah risiko pati, ulah rempan ku ajal. Keterukeun sakabeh kemampuan pikeun ngalawan tindak laku kadoliman jeung kajahatan Jang. Cek Mang Karmin nyumangetan anakna. Nyapa uing mah teu sieun lah ku paeh, komo paehna keur ngabelan lembur sorangan mah Pak. Tembal si Openg, hatena jadi gede deui, jadi pinuh ku kawani. Teu kungsi lila purudul, urang lembur pating burudul, daratang bari marawa pakarang sewang-sewangan. Aya mawa arit, mawa lencog, mawa parang, mawa congkrang, mawa pacul, mawa peso, aya mawa betrik, aya mawa tali beha, sagarupa di bawah. Tua kampung oge ngurunyung bari diharudum ku sarung. Mang Karmin, baru aya karaman cenah Mang Karmin. Di mana karaman ayeuna Mang Karmin? Cupuh lembur. Tuh di kebon euri. Patua. Karaman geus deukeut, sakedeung deui bakal datang ka dieu. Ayeuna kumaha carana yang hareupanana ye? Cek Mang Karmin. Aduh, geus deukeut nya. Ayeuna kumpulkeun heula barudak ngora, aya sabaraha bulu urang ye. Mana budak ngora mana? Cupuh lembur ngalieuk ka tukang. Sedangkan di tukangeunana geus ngagimbung barudak ngora. Aya 20 urang mah 42 kampung. Si Jang Hedi jeung Ujang Mancung mah teu bisa dihudangkeun kabeluk. Ceuk si Aib. Gus. Baik.
anu teu bisa duragan mah bae lagi geus batuk ayeuna ieu ulah geus teu mampu batuk mah urang cukupkeun we heula dongeng nepi ka dieu nya eueuh dohak tos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.